Allahumma sholli ala jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi. Di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3 liter setengah. Beasna nupang bagus dah disiapkeun. Keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan, memeh lebaran, ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur, sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu, hawa nafsu. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Tama ndek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si ai hayang-hayang teuing mah tak daki aing. Aing mah ditu deuk kitu bae sih. Urang keneh tah sia. Kurang keneh ka dieu saekeun. Sakali deui supaya mantap ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap. Tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur. Nah iya ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna. Acenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat. Acenah moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat. Eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa guys. Dek balik ke Bandung, di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya, di Surabaya ngazakat. Acenah kieu bae mah, dek balik ke Surabaya barang datang ke jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol sama budak. Blon atuh tah mah. Zakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam Minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heug bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Can asup puasana ge encan. Encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Ndek ka masjid urang ngazakat di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang ngazakat. Luar biasa teteh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh. Aduh. Eta imam blon. Nah, mending peting bae geus peting bae geus daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Bikeun ka fakir miskin. Bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah, teangan tukang perang. Oh, di urang mah perang nage henteu, anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun, nangtungkeun, ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi. Teu naon. Kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil.
aya amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan tukang dua tukang nyokotan nomor katilu tukang nulisan nomor kaopat tukang ngabagikeun ta eta nu kitu ngaranna amil berarti ku urang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae anu ngadata kudu aya kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog kemudian nu nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat rekrut sageus direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah nunggu mustahik lantaran lebaran peberencar aya reueuh nu penting ngalaksanakeun zakat na bae setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjidkeun teu meunang kamu salat teu meunang cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg masalah ieu mah nas Al-Qur'an geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibelikeunana ka BHS dibelikeunana ka Atlas dibelikeun ka kiai anu ngadukung nyana lain ungut-ungutan saya kabagian teu aya henteu laporan ka ditu abe asup golongan Golkar nah kos gitulah jadi kurang sreg fitnah urang lamun kos kitu ieu mah keur ngabebener ibadah beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mah mangga urang mana fakir miskin jadi ngeunaheun plong hate nikmat ja duit aya lah sapira duit sakitu 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal diinsyirofkeunna lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna teu masalah gula mah ngan nuduhkeun doang mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir kadang ku jelis ya aing baca kitab atuh je emang kumaha gitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah bawa ka dieu sabaraha baca kitab aja dek jalankeun dijual ku aing sok sambarangan nas ieu mah nasnya ada ulah harupak nas baca Fathul Muin kurang kumaha eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan nu matak lain lalagaan kumaha eta teh geus ditasawufkeun hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf lain lalagaan nu matak masyaallah aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan. Henteu ieu teh maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna.
geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah, kepentingan ti organisasi, geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun. Nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu. Hook. Di Belaraja tinggal sabaraha gerintil, di Cikupa tinggal sabaraha gerintil, di Sepatan tinggal sabaraha. Atuh kaditu kabeh aing mana batur. Hook maksud aing hook sia mah salapi ka tadina menang ila mana law ilmi atuh amilin. Baru sama teu amil. Menang kitu tah ngaji. Kadenge ku ceuli bae tah jatuh mana we atun. Ieu menang deui urang deui. Menang kan sorogan kos kitu tah. Tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain pugunya ah jeung deudeuh nyaah hook jasa ngadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah ti lokal mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok jasa ye barang sana bahasa ki soleh aya beta barang sana eta ku hok ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sana jadi halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mun dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat ge moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah sikade kaliwat awas kemudian taraweh kukula teh dibacakeun kitab dina hadis tajul jamekna panjang teuing tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung ka 3 peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema brung-brungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu tar ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing adu duiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sidi Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi beusi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 bae ieu urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wahtisaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta
kita nuturkeun lu 2 kita nuturkeun lu 4 kebuah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 13 ai moal lah mongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu na bae tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya neuk ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing nya tah jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah awal keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah itu tanggal 8 biasana minggu Senin Salasa berarti malam Senin urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin malam salapan biasa kemudian atuh kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae artina ngomong sangeunahna saengangna sacablak da eueuh maksudna naon hiji sakadar maksudna akrabat kedua sakadar deudeuh jeung nyaa andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang tata kurang titi kurang merenah di hati ta eta hampura insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kabeh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina
إلى روح أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وعلى بقية التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا إلى روح أبي وإلى روح أمي. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط ذو الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tutup sementara kemudian bisi aya nu reksa salaman nu rapi ti dieu ka dieu keur teu na geus komo jauh mah insyaallah sarua bae ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna awsilaban li thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma dzakarnahu wa ma sabahnahu wa ma shallaina 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mufratan min hubarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamizana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasawwaqna imanana wa rizqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an tablugha rahmataka rahmatuka ahlun an tablughana ya na wasi'at kulla shay'in arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.